Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dasar wartawati pikiran anak teh hirup teradaek eleh omong deui kawas tukang dongeng mending ngalengoy atuh nu geulis teh gandeng sia merayu gelis di injaman buku mah teu mere kopet atuh da salah nu nginjem buku anyar geus rek dibawa gandeng kopet we kopet jaka seuri nineng ku gadeudna kasumi teh mojang wartawati nu buukna sigale didai komo basa mehna terus ngeluarkan sisir gesruk nyisiran bari dangdak dengdek geus lah gelis jaka ngagonjak tang tuwe gelis mah bari kita hayang ditaksir ku Yahudi mah nya atuh langke dipangmelikeun buku mah tenang we nu penting ayeuna daek teu dibawa gawe sok buku na heula atuh manya populur memeh mantun naon artina teh ari ngaku urang Sunda tapi teh nyaho nu kitu-kitu acan hayang buruh memeh gawe artina teh kudu kitu ka Yahudi mah bisi jalir janji galak-gak jaka seuri tapi sanggeus di bejaan mah jujutanana tina hal mautna kirana anu ngandung misteri manehna okeun sok sisir ditenden terus nyanghareup ka jaka dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun gelonya nu mata kaungkap teh wah janji oplag nerekel we koran urang teh lantaran taya saurang ge nu tepi kawangkit ieu curigaeun kana maotna kirana terus ari Sumi mantuan naon Sumi api-api sobat kirana ya kumaha we carana ceuri katawa kumaha paling henteu bisa ngobet keterangan teh nyonya Adiguna pan pa diguna teh sok panggih moal apaleun atuh lah da nyai Wartawati teh terus laporan ka Jaka iraha engke sore Jaka kasuminya embung si ambung sieun ngambek dia moal atuh da dia ge ngartieun yen pagawean wartawan mah kudu jeung Wartawati don yuan maneh mah ka urang bogoh ka dia bogoh cek Sumi galak-gak Jaka seuri barang ngadenge caritaan Sumi anu teulem-eulem samodel gitu bari ras ka dia tangtu ngambekna teh lantaran kamari sore Jaka alat datang janji nungguan di toko buku teh bet kasarean engke di ditu Sumi bakal nenjol nu rada sarap terus tu jangkung gede jeung awewe nu sok make kabaya Cina samaranehanana teh nya teh nyaho susud ku Sumi yey tadi itu nama yang jadi James Bond merenya cek Sumi bari jebi nya Sumi partnerna ambung teh ngah
Kalau sakit kasep nambung. Cuma kasep kaboga batur. Cek Sumi bari imut terus indit. Kantongna nyalindang dina tak-takna. Tilang ngarandeg malika Jaka. Jaka, mobil orang bensinannya. Beres. Yung Jaka nangtung kojengkang nyamperkeun. Sok duit 10 ribuan salambar dibikeun ka manehna. Mitra kaum dangu. Zaman harita gede duit sakitu teh mitra. Teh sengolo Sumi teh. Bari hatana mah ratug, sieun Sumi menang bancang pakewu. Numatak inditna harita teh terus dituturkeun ku manehna. Ari Sumi ka mamana ana teh sok make mobil kantor. Disupiran ku Mang Ondo, supir kantor heuseus keur nganter Sumi. Anu ngaran lengkapna Suminar, wartawati, cacakan awewe, tapi anu pangwanina tina ngusut segala perkara. Mitra kaum dangu. Kawasna lancar Suminar mah. Dan teh sebeleke basaan jog kay mah padi guna teh henteu ditanya naon. Sup we mobilna asup ka pakarangan imah agreng nu aya di Tungtung Bandung teh. Sanggeus Sumi ditarima ku pangeussi imah gedong mah, Jaka terus mutarkeun mobilna. Ayeuna nu kudu dijugjug teh Universitas Pasundan atawa Unpad, tempat kuliahna dia. Bebene na teh. Lantaran lamun ayeuna henteu ditepungan tangtu baeudna lila. Teka catur di jalana barang nepi ka Unpad, Universitas Pasundan nu aya di Bandung. Kasampak dia keur ngobrol jeung babaturanana di buruan hareup kampus.
tangtu kana baeudna teh. Tapi lantaran nenjo loba babaturanana meureun, henteu hese basa Jaka mukakeun panto mobilna. Sup, manehna asup. Bari semu baeud camut-mut. Jaka ge can manggih piomongeun. Kumaha ngamimitian nyarita ka kabogoh lantaran rumah sasalah teh. Dia kamari ngantosan laminya. Sakedap. Mung 3 jam. Kadenge jawaban anu samodel kitu Jaka nyumputkeun imut bari keom. Seuri deui. Kalau ka seuri, geus terang lepat. Mohon, punten maksad Kang Jaka mah. Kemana sih? Kamari teh? Aya buruan penting. Lebar. Dia menit pentingnya. Tembalna. Sanajan hate Jaka ngaku yen manehna teh tangtu we penting, malah pang pentingna keur hirupna teh. Kapan ngan ka manehna Jaka bisa nyaritakeun kasenang jeung kasusah, seuri jeung ceurik, tapi ku teu bisa atuh ngedalkeun kecap-kecap nu kacida pribadi teh. Matak naon montong nyarios kitu? Atuh da Kang Jaka masih gana teh. Enak we dijangjan kitu. Dijangjan kieu teh enak we saraosna sakabujangna. Nembe ge. Nembe naon? 100 kali. Pokna nempas. Jaka seuri gawawak leungeun dia mencet irung, tapi karasa mani peurih. Aman cek hate Jaka dina mangsa harita. Ayeuna dia bade ka mana? Ayeuna dia bade ka mana? Hoyong ngabihun di Ciamplas. Mari. Teras ka salon di Jalan Beraganya. Bade krimbat. Kantunkeun we bilih aya bureun mah. Hehehe. Jaka seuri ingat kakarak boga berita hiji. Tangtu we maksudna mah hayang nyungkun. Tapi kapaksa we api-api teu ngarti kumaha paubun mana teu ngawak-wakna. Mari cek Jaka bari nutupan ka paur. Mitra kaum dangu. Geus matuh ari ngabaso teh di Jalan Cihamplas. Majar teh geunah tempatna cenah. Awewe teh sok loba nu teu pikahartieun. Cek urang mah baso murah. Tempat gareuleuh pajar maneh ngandung memori. Pedah munggaran tepung di eta tempat. Keukeuh peuteukeuh we hayang di tempat eta ari ngabaso teh. Hadena henteu papanjangan ambekna. Jabah henteu hayangeun lila deui di tempat eta teh, da cenah rek dikerimbat teh. Jaka ukur nganterkeun semet salon di Jalan Braga. Memeh turun celangok manehna teh nyium kana pipina. Jemput ya, jam 4. Mohon siap. Mohon bari hilap geura. Jaka seuri. Asa era batur asa narenjokeun ku sebab dia kalem we nyiuman kana pipi na kencak atuhu diantep we era ge lantaran lamun dicarek pasti bakal ngambek. Mane dingin cenah teh nyahoeun manehna mah Jaka teh sabenerna hayang leuwih ti dicium pipi ngan era kudeungeun
Dinu rame. Tapi kaira teh jadi kaganti ku reuwas. Jaka ngajenghok basa kahareupeunana nyerepet mobil Fiat bodas. Ret kanu tumpakna. Tetela Nyonya Adiguna. Atuh teleleda geus kata Jodiah asup mah ka salon sawuk bae dituturkeun. Nyan, Nyonya Adiguna. Lah kadalah hiji kesempatan tangtu sumi gagal nebungan Nyonya Adi teh. Ayeuna aing nu kapapancenan neangan informasi ti awewe. Ceuk Jaka bari ngagas mobilna. Sangkan ulah pajauh teuing. Leok mengkol teh bet ka Karang Setra. Terus we dituturkeun tetela eureun di hiji restoran mahal nu aya di palebadinya. Atuh kapaksa Jaka kudu asup demi kesempatan nu sakieu mahalna ceuk pikirna. Nu basa tepung panungtung bangun histeris teh poe ieu kumelendang menang dangdan bari jeung gegeleuyeungan kana mobil nyorangan deui. Mitra kaum dangu. Di jero restoran kareret manehna diuk dina kursi nu rada juru. Kawas neangan tempat tiiseun. Hate Jaka jol-jol nyangka buah manehna sailon jeung si Bison. Maehan kirana teu mustahil ari kitu mah. Harta kekayaan Adiguna bakal benang ukur kumaranehanana duaan. Tapi naha bakal wani jelema sakitu katenjuna lemah-lemah acan mentalna ngarencanakeun hiji kajahatan. Kapan cek biduri oge Nyonya Adiguna teh kacidanyaahna kakirana teh. Bisa wae api-apinya ameureun, cek Jaka ngomong sorangan. Bari terus nyampeurkeun. Punten Bu Adi nyalira wae. Saha? Kenging abdi nyarengan. Saha teh nya? Abdi Jaka tilas taeun kirana. Oh iya. Tadi nama tante hoyong nyorangan. Tapi sok calik weh, kaleresan mendak rencang ngobrol. Gek. Jaka diuk. Gol cek hatena. Mun menang katarangan ti Nyonya, tur sumi hasil menang katarangan ti pihak sejen. Misteri bakal kabuka. Kacipta tukang koran nawarkeun koran manehna kalayan laris nu bakal dijudulan Misteri Imah Agreng Tungtung Bandung gitu. Kampungkurnya kantos tepang tehnya basa sareng enak sok sasarengan. Cek Bu Adiguna bari ngingsrek terus tungkul. Teuingnya amehna teh ceurik sedih atau ukur nutupan hal nu sabenerna. Abdi ngiring sungkawa ku pupusna putra. Sumuhun. Hapunten panginten nyuat-nyuat hate nuju teu damang. Teu sawios. Tepang sareng saderek sawas teh. Jaka, tamun. Sareng saderek Jaka asa tepang sareng enak. Teu sangka bade ngantunkeun. Salaresna tante teh hoyong nyanggem ka saha yen tante teh gaduh curiga kutilan pun anak teh. Hag sia cek teh Jaka. Asa beuki baluwang we. Manya nu maehan kolu nyarita gitu. Moal kitu ari dibuni-buni mah. Mun nya teh biduri jelas nyalahan. Ayeuna Nyonya Adiguna ge boa nyalahan. Berorah jadi James Bond, cacakan karek jadi detektif oge meniku hese-hese pisan.
curiga kumaha maksudna? Tanya Jaka sanggeus ngahulang lila. Pun lancek bendu. Basa tante miboga ieu kacuriga teh. Pajar temanya enak tilar dunia dina kecelakaan, tapi Jaka, tante yakin cilakaan aya nu ngarancanakeun. Maksud tante? Basa enak di bejaan Garnida kagungan garwa di Australia. Ceurik tante teh. Maksud teh ka tante teh ceurik. Enak teh, memeh indi teh. Ambak ka tante. Lantaran di bejaan ku Garnida sahadirina anu sabenerna. Ceurik. Tapi Jaka henteu kedah terang. Indit bari ambak nganggo mobil nembe kenging ngome. Tadina eta mobil teh bade dianggo jajapkeun si kasebelan. Enak teh nunjuk-nunjuk ka tante, nyalahkeun tante. Ari tante keur ambek ka pembantu hari teh. Si Karsih. Si kasebelan atuh jadi ambak na ka enak. Mitra kaum dangu. Persis kolop jeung dongeng biduri. Meureun harita kirana nunjuk-nunjuk tante adiguna teh lantaran sedih. Sanggeus nyaho yen dirina teh anak jada. Ari maksud tante aya nu ngarancanakeun? Tanya Jaka penasaran. Enak dibobodo sanes anak tante jeung tapi anak jada. Dugi ka manehna kalap. Mobil nu nembe kenging ngomean teh teras dianggo bari ambak kawasna enak teh milepas. Alam nu bade nyanggem ka tante ngeunaan enak teh tapi henteu kabujeng. Malih ayeuna mah dikurung ku umna. Jalaran apunten Jaka, hal-hal anu kacida pribadina moal tiasa kasanggemkeun. Cek ibu adiguna terus nyuh kana meja. Cerik didinya gewat mehna disadarkeun. Sangkan ulah cerik didinya. Era ku batur. Salaresna kirana teh putra tante sanes. Nah atuh nganggo bendu. Pada nu mangdukikeun ka kirana yen dirina sanes putra tante Pituin. Naon perluna? Kapan kanyaah tante ka enak teh tos asa jeung jika. Aya ge budak teh. Bantun pun lancep teh rumah sakit. Cacap ngomong gitu mainna cicing. Pikeun Jaka mah asa beuki berayan kaayaan imah agreng teh. Horeng loba pisan wadul, loba pisan hal anu disumput-sumput. Satu kangen kaagreganana. Kawas nu ngahaja disamunikeun beuki tegue. Yen dharma baktina padiguna ka masyarakat teh lain jol tina hatena nu wening, tapi aya maksud anu sejen. Enya bener. Buktina mangga ngadongeng mehna kalah-kalahi peta. Modus cenah. Naon maksudna nyata nyambung mitra. Maksud teh beuki teh gue yen dharma baktina paadiguna ka masyarakat teh lain jol tina hatena nu wening, tapi aya maksud anu sejen. Naon margina tante curiga yen pupusna kirana teh aya nu maksad ngaroga hala. Cek Jaka sanggeus katenjo nyonya adiguna rada eureun cerikna. Tante curiga basa enak sasanggem teh kawas nu slebor. Nah enak aya nu masihan obat tidur atau napi sabangsana. Tante henteu terang. Nganu teh lah enak henteu pati sadar basa mios bari ambak teh. Aduh bini Karsih. Pribadi teh upami ku tante disanggamkeun hal anu saleresna mah. Jaka henteu bisa meunang keterangan deui. Da nyonya adiguna terus cengkat sanggeus mayar inumanana. Jaka ge nuturkeun kaluar. Tapi kahartieun deui jelema teh.
Ari tadi bangun anu hayang cacarita, ari geus dilayanan kalah bangun loba rusia. Jeung inditna bangun tugenah. Moal kitu api-api manehna teh. Tapi aing menang keterangan anyar. Yen kirana atas nginum ubar sare. Boa nyonya adiguna sorangan. Nu merena, nu matak maena histeris teh. Bisa jadi jeung diapeun lantaran asa dosa atawa diriwaan kalangkang kirana. Jek-jakan aja roh hatena. Salaresna kirana teh putra tante sanes. Nah atuh nganggo bendu pedae nu mangdukikeun ka kirana yen dirina sanes putra tante Pituin. Naon perluna kapan kanyaah tante kaena teh tos asa jeung jika aya ge budak teh bantun pun lanjak teh rumah sakit. Cacap ngomong gitu mainna cicing. Pikeun Jaka mah asa beuki berayan kaayaan imah agreng teh. Horeng loba pisan wadul, loba pisan hal anu disumput-sumput satukangeun kaagreganana. Kawas nu ngahaja disamunikeun beuki tegue. Yen dharma baktina padiguna ka masyarakat teh lain jol tina hatena nu wening, tapi aya maksud anu sejen. Enya bener. Buktina mangga ngadongeng maena kalah-kalahi peta. Modus cenah. Naon maksudna nyata nyambung mitra. Maksud teh beuki teh gue yen dharma baktina paadiguna ka masyarakat teh lain jol tina hatena nu wening, tapi aya maksud anu sejen. Naon margina tante curiga yen pupusna kirana teh aya nu maksad ngaruh gahala. Cek Jaka sanggeus katenjo nyonya adiguna rada eureun ceurigna. Tante curiga basa ena sasanggem teh kawas nu slebor. Nah ena aya nu masihan obat tidur atau napi sabangsana tante henteu terang. Nganu teh lah ena henteu pati sadar basa mios bari ambak teh. Dupinya karsi pribadi teh upami ku tante disanggamkeun hal anu saleresna mah. Jaka henteu bisa meunang keterangan deui. Da nyonya adiguna terus cengkat sanggeus mayar inumanana. Jaka ge nuturkeun kaluar. Tapi kahartieun ieu jelema teh. Ari tadi bangun anu hayang cacarita, ari geus dilayanan kalah bangun loba rusia. Jeung inditna bangun tugenah. Moal kitu api-api manehna teh. Tapi aing menang keterangan anyar. Yen kirana atas nginum ubar sare. Boa nyonya adiguna sorangan. Nu merena, nu matak maena histeris teh. Bisa jadi jeung diapeun lantaran asa dosa atawa diriwaan kalangkang kirana. Jek-jakan aja roh hatena.
Jalan mitra jalan geus mimiti panas. Basa Jaka balik make jalan anu tadi ras inget ka Suminar. Manehna kudu neang sugan geus aya di kantor. Tangtuna ge sanggeus nyamper dia di salon heula. Singkat cerita, kakarak sorena Jaka bisa tepung jeung Suminar. Di imahna nyampak manehna geus saged bangun rek indit. Tekung si pupuntenan. Da kakarak mencet bel sakali oge, Suminar terus keluar. Dilagoan tita tadi. Diteang ke kantor suwung tuh dah. Terusan kapan? Pokoknya geus teh aya pembunuhan ieu Bajaka. Lain garapeun urang. Meneng buru-buru lapor ke polisi, tong hayang jadi detektif. Bisa aya nu ngarah-ngarah si aku mah mun urang cilaka. Kumaha tuh? Ulah jual nyarita kitu atuh. Sok dongengkeun heula meunang informasi anyar naon Sum teh. Asup tentara rese Sumi mah. Da jual percaya we Pak Adi teh. Yen Sumi sobat Kirana hanjakal nyonya Adi mah eueuh euy. Tah sabot Sumi ngadongeng jeung Pak Adi. Babuna anu di kabaya Cina jeung si Dedeg teh atuh boleh lalariwat wae. Sumi langsung teg. Kawasna ieu jelema dua anu jadi parabot durjana. Pikeun maehan Kirana da mani semu curiga pisan maranehanna teh nenjo Sumi teh. Gitu. Ari eta si Bison tepung Sum. Keheula tuh. Tina obrolan jeung Pak Adi Guna tetela maehan teh kalelebanana teh. Tetela eta teh. Dapokna oge geus teu semangat pikeun usaha naon oge. Sanggeus Kirana tilar dunia teh. Sumi percaya nyaan Pak Adi Guna teh handeuleulna dan nepi ka ragrag Cipanon sagala basa nyaritakeun ti mimiti Kirana dibawa ke rumah sakit teh. Ras Jaka kana caritaan Biduri. Yen Kirana sanyana anak ungkuluk langganan Pak Adi Guna. Anu terus diaku anak pituin, bisa jadi memang nyaan anak manehna pituin. Sumi nyaho yen sanyana Kirana teh anak wanita piaraan Pak Adi Guna. Piaraan cek saha? Biduri. Biduri teh lamun teh salaman nu di aku bibiku Kirana teh nya. Nya eta, geuning nyaho. Si kabaya Cina ngabejaan. Yen cenah Kirana bangun nus lebor. Samulang nati imah bibina teh. Terus nyarekan lak-lak dasar ka nyonya Adi Guna. Nganaha-naha. Manehna teu dibejaan yen lain anak maranehanna pituin. Basa jalan di imah ge geus kaciri yen Kirana lieur. Sumiteg nu maehan teh si Gesailon eta teh. Bibina jeung nuduan teh bareng jeung nyonya Adi Guna. Nah make curiga kitu. Cek si kabaya Cina cenah bisa mingguan deui ka maot. Kirana remen pisan indit ka imah bibina. Nya kitu deui nyonya Adi Guna remen pisan beraya di imah. Sumi curiga buaknya maranehanna teh bada dami neangan akal kumaha carana maehan Kirana bari make jalan lemes. Kirana terus didongengan anu matak ngahudangkeun amarahna. Bari samemehna diberi inuman anu ngajadikeun mehna lieur. Tangtuna we dina kayan keur stres ditambah ku inuman nu ngandung obat bius. Sakumaha jagona oge atuh nyekal mobil pasti bakal cilaka. Kecurigaan Sumi ka nyonya Adi jeung Biduri make alasan naon. Da ka Jaka geus carita yen Biduri teh dirusahakeun pisan. Boro-boro make wawuh ka nyonya Adi Guna sagala. Bisa wae ngomong kitu teh ka Jaka mah. Da ngarah teu dijujut kumaha ka aya nu sabenerna. Kapan bakal leuwih hade nyaritakeun teu wawuh wae. Ngarah teu dicuriga maranehanna teh sailon. Biduri nyarita nyaan Sum. Jaba wawuheun teh lain kakara ayeuna. Geus heubeul. Jaba tadi Jaka tepung jeung nyonya Adi Guna di Karang Setra. Taya riuk-riuk mainna bakal tega maehan Kirana. Naon gunana atuh? Maranehanna nutup keterangan ka wartawan lamun saterusna jika nu nyarita satarabasna ka urang. Tang tuwe keterangan ka Jaka mah bohong ngabehanana oge bohong. Sapiraku Sum. Taya picurigaana naon ka Biduri mah? Geuning buktina urang ge nyangka jelema alim ulama. Ka Pak Adi teh beda haraman wakaf masjid. Manya aya santri ulin jeung ungkluk nepi ka anakan. Jelema ayeuna mah ulah ditanyo saliwatina lahirana wungkul ka. Cek Sumi kalayan daria. Mitra kaum dangu. Manehna terus ngageroan lanjangna nitah nyieun kopi.
Sanajan diulah-ulah oge ku Jaka teburu ngurunjung lanjangna. Teu sabaraha lila ti harita mawa cikopi jeung lalawuhna. Sumiingat caritaan Jaka. Yan kudu bisa ngorek katerangan ti si Bison. Api-api hayang ka cai Sumi teh. Terus kumaha? Padahal terus nyalingkar ka tukang. Enyaan, alam teh dikerem. Kasep teh. Mun teu gelo, ku Sumi disinting dah. Salangit kasepna. Nya terus. Geus, tong nyaritakeun kakasepan batur hareupeun Jaka tuh. Teu geunah. Cek Jaka, Sumi mesem. Alam atawa Bison teh cek Sumi mah teu sing gelo. Nanya ka Sumi ngabejaan ka mana jalan ka cai. Tur nanyakeun saha Sumi, basa dibejaan ku Sumi. Sobat Kirana manehna bangun bunga sia. Manehna bangun hayang nyarita lila pisan, tapi ukur kaluar sababaraha kecap. Da si kabaya Cina kaburu nyampeurkeun. Ngaherewos tepangan karsih cenah di desa Batu Nunggal. Sugan cenah wangsul ka lembur nanti Tasik gitu pokna. Saterusna basa si kabaya Cina datang alam api-api deui siga nu gelo. Informasi anyar. Luyu jeung carita Nyonya Adiguna di restoran. Cenah harita maehna kerkeul ka si Karsi. Si kasebelahan nyebutna oge. Jadi we ka Kirana ambakna teh eta teh. Ngomong gitu deui nya Nyonya Adi ka Jaka. Nya. Terus Sumi nanyakeun Karsi. Kasih kabayan Cina teu. Naon kabaya tuh? Heula salah seuting mah atuh wajar. Askana. Terus Sumi nanyakeun Karsi. Kasih kabaya Cina. Nya henteu atuh. Pikiran Sumi lamun alam henteu curiga kasih bibi eta, manehna moal terus ngarobah sikap api-api gelo deui. Ya. Jadi mainnya teh nyumputkeun gelo teh eta teh pura-pura meureun terus we nyaritakeun saha Karsi teh jeung naon hubungan anak-anak misteri mautna Kirana atuh. Kaciri ieu Bison atawa alam teh dianggap bahaya pikeun kaselamatan lumayan Kirana. Da teu mustahil lamun saanyana Kirana geus maot ti imah keneh terus mobilna digaleongkeun. Manya. Kapan tempatna ge geus ngaliwatan sababaraha pengkolan. Nya cilaka ngan jelas dicilakakeun. Nya kapan ieu mah perkiraan. Geus remeng-remeng pan. Kirana diomongan, diasut terus sina ambek pisan. Berepel tidur weh. Inditna ambek nepi ka maot siga dina kacelakaan. Hebat. Cek Jaka. Tapi hatena mah tetep can mikeun lamun biduri Sailon jeung Nyonya Adiguna. Lantaran tetela biduri teh dirusahkeun pisan. Walau alam mun Kirana nyarita mah ka indungna ngeunaan diri biduri. Maksud teh ka pamajikanana Adiguna ka Nyonya Adiguna indungna teh. Teuing kumaha nerangkeunana Adiguna nepi ka Kirana teu betus saha diri biduri nu sanyana.
Ari nyonya adiguna nyebutkeun naon ngeunaan Karsi? Cek Sumi. Bari ngasongkeun keler dia si kueh laletik. Nitah diopi ka Jaka. Cenah manehna keur ambek ka pembantuna Nyi Karsi. Basa kirana nyarekan lak-lak dasar ka manehna. Tapi basa dibalikan deui ditanyakeun ngeunaan Nyi Karsi, manehna kalah bangun teu daekeun. Pokna pribadi teuing lamun dicaritakeun nu sabenerna. Hartina meureun carita Karsi teh aya kaitanana jeung kaayaan kulawarga adiguna. Klop pisan, Sumi ge boga kayakinan kitu. Yan Karsi nu matak diambek ku nyonya adiguna teh aya sababna. Bison nyahonya kana kaayaan eta imah. Pikeun cumarita manehna teu bisa, tapi bangun hayang nembrakeun aya naon di jeroan imah agreng eta. Nu matak manehna ngomong kudu nempungan Nyi Karsi. Bisa jadi keur ngawakilan dirina. Bahasa nyarita kitu nah si kabaya Cina nyahoan. Henteu. Rek naon atuh nuturkeun Sumi? Dadakuna merek neangan sepatu omeaneun. Tapi teu percaya da basa Sumi kaluar manehna ge geus kaluar deui eta teh. Pokona di mana aya Sumi, manehna terus nenjokeun. Nu matak terek ngahudang kepanasaran kumaha nenjoreng ka pola eta dua jelemanya. Sum, Tinggal dua deui nu kudu ditepungan ku urang teh. Jaka saha? hiji Nyi Karsi, dua Garnida tunangan Kirana. Geus menang keterangan ti duaan gawat pasraheun ka polisi. Lain garap-garapeun wartawan ka ditu mah. Bisi cilaka sia. Urang mere informasi ka polisi. Enya. Siga mata-mata geuning. Geus lah. Tolo bagaya ka ditu mah. Sararieun. Mitra kaum dangu. Jaka terus ngopi eta oge sanggeus sabaraha kali ditawaran. Ari Sumi atawa Suminare teh ka jero heula cenah rek pupulih ka kolotna yen rek indit jeung Jaka. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.